Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para saderek sadayana di mana wae ayana nepangkeun simkuring pun Budi Suwardiman pupuh SMP Negeri 2 Garut oge minangka pangaping MGMP Basa Sunda SMP MTS Kabupaten Garut. Dina danget ieu simkuring sapara kanca ti tim MGMP Basa Sunda sejak ngaguar pangajaran Basa Sunda anu dialpukahan ku MGMP kali Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Jajar anu baris dibahas dinten ayeuna nyaeta pangajaran Basa Sunda kanggo kelas 8 anu ngawengku 4 kompetensi dasar. Kumaha pangajaranana, kumaha brak-brakanana, tangtos saderek tumaros supados langkung paos sumangga urang sakseni pidangan salajengna. Wilujeng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang deui sareng Ibu dina raraga pangajaran virtual ngalangkungan audio visual sareng modul Basa Sunda kelas 8 ngeunaan rumpaka kawih. Sataacan urang ngawitan medar perkara kawih, hayu urang ngucapkeun bismillah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Sabada nitenan maluluh ciri, struktur, jeung eusi kawih rumpaka wisata Garut dina kagiatan diajar 1, 2, sareng 3 ayeuna urang medar sasarengan rumpaka kawih sejena. Hidup kantos lalajo atanapi ngadangu kana kawih jang. Hidup apa cara ngawihna? Saha nu ngawihkeunana? Sabada maca atawa ngawihkeun rumpaka kawih nu judulna jang, hayu urang pedar ngeunaan maluru struktur jeung eusi kawih. Dumasar kana pedaran materi dina pertemuan kahiji, kadua jeung katilu yen medar rumpaka kawih teh nyaeta tiasa ku cara. Kahiji, maham kana harti kecap atau diksina. Kadua, maluru strukturna. Nu katilu, nyaritakeun eusina. Hayu urang padar sasarengan ciri, struktur, sareng eusi rumpaka kawih jang bicara sasarengan ngerjakeun pancen dina modul 8.4.3. Salajengna urang pedan ngeunaan prak-prakan ngawih. Sangkan hidup langkung maham kana cara ngawih rumpaka jang, regepkeun deui video ieu. Hirup teh tegampang, tecukup ku di pikiran, bari kudu dilakonan. Jalan kahirupan, teu sapanjangna datar, aya mundun jeung tanjakan. Kudu sabar dina kurang, ulah nepak dada beunghar, salawasna kudu syukur eling kanu Maha Agung kadehida bisi kupu. Jang cing jadi jalma hade, cing jadi jalma gede, beunghar harta jemar hate. Jang hidup cing jalma turut parentah agama, ulah jauh di ulama. Nyobat sareng ahli tobat, dait sareng para kiai, hirup kena kuawa gingsir, ngarah aya anu ngakeing, mangsa lengkah ninggang salah. Cing pinter tur bener, cing jujur tong bohong, ulah nganyarikeun batur, ngarah hirup loba dulur, raksa ucap lampah, tekad jeung tabeat, ngarah pinanggih baca
jalma soleh. Tah, kitu pedaran ngeunaan eusi jeung prak-prakan nalika ngawih dina seni Sunda. Mugia saatos maca pedaran tadi hidup janten tiasa paham sareng tiasa ngawih rumpaka Sunda. Pikeun ngukur kamampu hidup dina neuleuman eusi materi kawih, baca tur pigawe pancen jeung lembar kerja dina modul 8.4.4. Para siswa nu dipikareus ku ibu, kanggo lawungan dinten ayeuna dicekapkeun duwi ka dieu. Kade hilap pidamel pancena, insyaallah minggon payun urang pedar ngeunaan materi maca warta. Mangga urang pungkas ku ngucapkeun hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saderek sadayana sakitu anu kepihatur mangga nyangakeun mudah-mudahan aya manfaatna kanggo ngaguar atau kanggo mekarkeun bahasa Sunda warisan karun urang sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Sunda Nanjung Salawasna.